jaya dunia mah pamere Allah lantaran atuh didatangkeun ge ku Allah henteu kumaha atuh usaha haju untung aya nu mere dan lain sebagainya atuh dunia dikumpulkeun ku Gusti Allah teh kapan laisa bizatiha nu dimaksud laisa maksudan bizatiha dunia ulah dimaksud zatna tapi ahwal dunia jadikeunlah jangzadan lil mi'ad bekal ka akhirat melalui orang boga dunia bisa ke Mekah melalui boga dunia orang bisa zakat melalui dunia bisa orang sedekah fakir miskin melalui dunia orang bisa ngabangun masjid melalui dunia orang bisa ngabangun majlis inilah laisa maksudan li zawatiha lain nu dimaksud ku zat dunia tetapi jadikeun sebagai zadan lil mi'ad eta dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu anu ngirim susu sanggeus dikirim ka Abu Bakar Siddiq lantaran Amirul Mukminin manehanana aju sahabat teh nu ngirimkeunana langsung diinum lek ba'da isya setelah diinum lain rarasaan lengplek kalazatan tafakur ke Allah leungit masyaallah jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya masyaallah ke ba'da nginum susu teu kadeuleu Allah nu biasa teu pernah teu kadeuleu Allah teh ku bantah teh ieu mah teu kadeuleu sama sekali sahabat di luar seueur nu ngirim susuna aya keneh dirinya langsung nangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ngadoa ka Gusti Allah nu biasa ngadoa ka Gusti Allah Allah na kadeuleu ieu mah kan henteu langsung tepe-tepe ngadoa kadeuleu jeung teu kadeuleu mah urusan kula pamere Gusti tapi ari urusan Allah mah kan ningalikeun bae ka Gusti ka abdi Gusti nyanggakeun sadaya-daya ieu teh ya sabada ngaleueut susu kikiriman sahabat Gusti teu katempo ku abdi ayalah nyulusup ngaranna ilham rahmani asup ka jero qalbu Sayyidina Abu Bakar Siddiq colok 3 kali beres selesai doa kadeuleu ku para sahabat langsung dicolok we ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq diutahkeun kalaluar susu kabeh aya nu ngalarang tuan kan teu meunang makanan kudu dicolok lain deui urusanana cik si Abu Bakar Siddiq kepan deui beritana kaluarkeun kabeh setelah dikaluarkeun kabeh satetes acan Allah kadeuleu deui kakarak dirinya pidato Abu Bakar Siddiq bagi jelema nu berhikmah hati-hati tina makanan dicabut kalazatan ibadah dicabut kenikmatan zikir tafakur ieu melalui pencabutan etalah siksa bagi jelema-jelema nu berhikmah hati-hati makanan jeung minuman termasuk pakaian lantaran jadi gangguan kana kalazatan ibadah ka Gusti Allah atupan ku ari mah kiaina ge diberean ku bupati malah proposal sabarapun kamaripun sakali ngariung 3 juta minta tambah deui eta kan teu beres makanan anu asup di pamarentah geus moal beres cek ulah moal yakin moal sebab pajak kiai nu sok gadahar duit di pamarentah deulekeun datang ka lazat bagi ibadahna moal 100% lain sombong 100% seluruh waliullah nyaritakeun Sayyidina Abu Bakar Siddiq bae Sayyidina Abu Bakar Siddiq tang ngadahar susu pamere orenganan ditanyakan ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq ceng mencerak urang ieu susu nu saha nu abdi haju eta kumaha kok bisa naon karang-karana ngahalangan ki wallahu alam cek cenah ieu mah embe abdi diperet-peret ku abdi disanggakeun ka tua jasa kitu abdi henteu macem-macem doa deui ka Gusti Allah Allah nangis katingali ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq minta penjelasan secara hakiki Gusti ari ieu susu kunaon bisa kos kitu oh embe nanya tuan kajukut batur ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ndek jadi ahli hakikat teh geus lain sambarangan emang kumaha gitu
badak lamun aya jelema ngaku-ngaku ahli hakikat atau katempona kurang berhakikat tapi nya gabus bae duit pemerintah dilebok punyana duit tekaruhan dilebok punyana bohong tama lain ahli hakikat hakeko dukun tama kos gitu masya Allah teh iyalah ketika kisah Abu Hasan Asyadzili diberi informasi ku salah satu muridna mama hampura murid-murid anu lain mah ku abdi tos dipandu sesuai jeung perintah mama teh alhamdulillah aya dina kausulan ka Allah baik anu ustad maupun anu kiai anu salalantri pedagang-pedagang ya alhamdulillah loba anu diberikan nikmatan tabarru ibadah ka Gusti Allah tapi aya hiji kiai teu daek usul ka Gusti nyangakeun sadaya-daya di mana tuh di Uzbekistan sangarana Pulan datang langsung ka ditu kabeneran nyana keur aya di sawah assalamualaikum salam oh mah aja ayo maneh keur di dieu keur naon ieu maneh di dieu keur naon nyawa maksud nyawa naon apaan embe ge kudu dibere nyatuan geus kula ieu telanget tangan kanan paranteneangan jukut jang maraban embe urang mah pajar kitu bae maksudna mah lain kitu sia mah kudu dijabarkeun hese jeung bodoh mah maksudna leungeun katuhu ieu jang dagang jang usaha neangan penghasilan jang ngahirupan awak jadi awak teh dianggap embe leungeun kenca disebujikeun untuk tadarruk ka Gusti Allah maksudna henteu dipake digawe berarti bagi dua hakek asli nama bagi dua berarti ieu teh jang 50% usaha 50% ibadah aya tadu di leungeun maneh naon cek Imam Abu Hasan Asyadzili ieu hasil tani abdi bubuahan jang naon jang para pembe nyana maksudna jeung pamajikan jeung anak kuari lain urusan hasil kos itu gampang tapi maneh teh ieu teu daek usul ka Allah leuwih berat ka dunya batan ka Allah tasbih mah dibabawa ceramah mah sapeuting tilu panggung oh riungan mah geus pohara ngaji mah pohara tapi hate maneh ka dunya bae iya atuh kumaha cek jan lamun teu ka dunya mah pan boga tak kudu boga tanaga kudu boga anak boga pamajikan bahkan boga incu kumaha guys, ngomong jeung nu kos kieu mah hararese. Sebab dalil ngabereleng bae. Dalilna ngabereleng bae, jang diri lah, jang pamajikan lah, jang anak lah. Nah, ya guys, kieu bae. Balangkeun coba eta bubuahan, balangkeun. Balangkeun, set jadi orai. Orai. Karak dauleng. Cokot. Imbung sieun. Ai tadi. Cokot. Eta teh bubuahan. Imbu jadi si besi nyantok nah sia ieu kiai kagegel orai kabeh kagegel orai tak kiai teh bentukna Avanza bentukna Fortuner bentukna naon deui gara Pajero bentukna naon deui hayu ngomong sia cokot teh orai cokot mu jaga besi nyantok gede orang itu gede deh jeung calana apa kieu deure sabun teh calana apa calana cokot percaya ieu guru maneh cokot ulah sieun sakumaha nyokot Kanjeng Nabi Musa ketika itekna dibalangkeun jadi orang cokot deui cokot hulu aduh hulu dari cokot jadi anggur deui jadi apel deui jadi segala rupa deui tah ku ari mah terserah maneh hakikatna ieu bubuahan ternyata orai maksudna kabeh kieu henteu tergantung kumaha jiwa-jiwa anu aya di batin
aya nu dibalangkeun jadi orai, dibalangkeun jadi buaya, dibalangkeun jadi maung, dibalangkeun jadi kadal dan lain-lain sebagainya. Ketika orang mencintai eta kos kitu. Ya Allah ya Rabb, abdi geus di ayeuna atuh teu hayang ai kos kitu mah. Lepaskeun dunia. Kumaha lamun dunia loba bae. Masalah tah pamere Allah. Aju hayang ngalepaskeun anak kumaha? 4 perkara cek Abu Hasan Asazili. Jelema bisa hebat teh nomor kahiji di negara lamun aya imamna imam adil mukmin, nomor kaduana di mana aya walian, nomor katilu di mana aya siddiq, nomor kaopat di mana aya pengusaha nu dermawan, baik di negara maupun di organisasi maupun di kelompok. Lamun kumpul 4 bakal hebat agama. Keluarkan dunia, maksud keluarkan dunia teh mama kumaha nu aya tasarruf-tasarrufkeun nu eueuh ulah jadi pikiran, ulah nyaho ka jelema cinta dunia jeung henteu tergantung kumaha geraknya nana. Lamun geraknya na nu loba dunia daek kaluarkeun jang syiar agama Allah nu eueuh teu dipikiran eta jelema di jero hatena eueuh duniaan sanajan duniana numpuk. Tapi lamun aya jelema boga duit 1 juta ge ngan sakadar 50.000 bae sodakona, eta jelema nya susah nya cinta dunia. Pan beungeut sia eta kabeh. Beungeut sia eta kabeh. Sia teh maksudna kadu dieu. Eta. Wa kuluhum ba. Eta. Waliullah manyawan ka jelema nu cinta dunia jeung teu cinta dunia neutina digerak-gerakna. Jai dunia mah pamere Allah lantaran atuh didatangkeun ge ku Allah henteu kumaha atuh usaha haju untung aya nu mere dan lain sebagainya. Atuh dunia dikumpulkeun ku Gusti Allah teh kapan laisa bidzatiha, nu dimaksud laisa maksudan bidzatiha dunia ulah dimaksud zatna, tapi ahwal dunia jadikeunlah jangzadan lil mi'ad, bekal ka akhirat. Melalui orang boga dunia bisa ke Mekah, melalui boga dunia orang bisa zakat, melalui dunia bisa orang sedekah fakir miskin, melalui dunia orang bisa ngabangun masjid, melalui dunia orang bisa ngabangun majlis. Inilah laisa maksudan li zawatiha, lain nu dimaksud ku zat dan dunia, tetapi jadikeun sebagai zadan lil mi'ad eta dunia. Di udag-udag ge dunia teh kurang, ai lain wayahna mah atuh lepas bae. Sanajan cicing bae ge urang dunia bakal loba maloba nu dedeule gerakna cinta dunia jeung teu cinta dunia. Bukan jeung Rasul maha uninga, para sahabat sangat uninga, para aulia Allah ge nyaho. Nah, ilah soal-soal mukjizat, ilah soal-soal karamah, ilah soal-soal maunah. Ulang menyaritakeun seputar mukjizat Kangjeng Rasul luar biasa. Atuh mujizat bahasa mal kaharti ku akal. Sebab naon Kangjeng Nabi Ibrahim dibeuleum ku naon kerek di jero seuneu. Haju kelangkal apel tangkal anggur jararadi. Sanes 40 poe teh cak Raja Namrud. Buka pasti geseng. Ku naon keur kerek kesang. Kesangan indah teh masyaallah tatangkalan jararadi. Bingung Raja Namrud. Mujizat. Ketika Kangjeng Nabi Yunus lantaran aya hawa nafsuan saeutik tanpa bebeja heula menghindar ti kaumna ti Ninawi, maka nyana disiksa ku Gusti Allah secara zahir dibalangkeun ka laut, asup ka jero beuteung laut nun, tapi justru di jero beuteung nempo Allah. Teu kaharti ku urang di dasar laut nempo Allah. Kanjeng Nabi Musa titah mudajat ka Gunung Tursina, mun urang geus pernah jalan Mesir, Yordan, bakal ketempo Gunung Tursina. Masya Allah gersang anu luar biasa. Ketika Kanjeng Nabi Musa datang ikhlas naik berangkat set muka lama jeung Gusti Allah kharra sa'iqa, justru di gunung nempo Allah. Kanjeng Nabi Yusuf secara zahir dianiaya, tetapi ketika diasupkeun ka sumur baseuh di jero cai henteu bisa napas sangat luar biasa, cicing di luhur batu, justru kapanggih jeung Allah di jero sumur. Mantap ulah kaget lamun kadeuleuna secara zahir keur dihinakeun, buat teuing aya dina kabahagiaan, buat teuing keur kabeneran, keur hina jasa orenganan keur aya dina kasukaan jeung Allah. Sebab kos kitulah para waliullah bahasa Nazazili dek ziarah
ka guruna senggeus ziarah hayang marilu kabeh senggeus hayang marilu teu bisa katahan milu aya meureun bangsa sekitar 50-an mamilu begitu datang ka makom aduh cek bahasan ieu ziarah teu beres ya lantaran aya jamaah-jamaah anu sangat cinta dunia. Ayeuna bahasana sajili ngemuka baju kabeh dibuka make ihram doang. Make baju ihram doang ketika make baju ihram kunaon murudul di gunung-gunung di mamanan sasalaman kabeh. Ribuan jelema bingung murid-muridna. Geus beres sasalaman lobaan para wali-wali Allah nyana karek make baju biasa deui. Kan ditanya, "Mama, kunaon sih make bubuka?" Lantaran mama ieu sebenarnya mah ngadidik marane. Maneh mah bu ibadah teh kudu make sorban nu bagus bae. Bu make baju kudu mahal bae. Samping lamun teu tamer teu jadi. Maneh mah pohara jasa. Kitu kene kendaraan. Nah eta teh hahalang ka Allah manta kukuda dibuka. Ieu baju teh jadi penghalang. Nya maneh sebenarnya mah geus ketika make ihram maka langsung ka Gusti Allah. Datanglah para wali-wali Allah. Tuh urang makan kudu make jas bae. Oh, mun teu make jas ateuna kurang pede. Aduh, masyaallah. Ya ecek-ecek tah jelema kos kitu kan. Masyaallah, dari makhluk kayak gadeul ku makhluk deui. Tah, bata kurang ihram teh lepaskeun urusan dunia. Ya Allah, ya Rabb, cara-cara ibadah ka Gusti Allah. Mantap para waliullah lamun ti peuting kadang-kadang nya nama make kaos ibadah ka Gusti Allah. Beda jeung pikih. Pikih mah bersyukur make baju nu bagus lantaran diberen imbat ku Gusti Allah. Tapi lamun kagak bawa ka jero hate teu keur tahiyat kieu bagus amat ieu baju mahal gara ieu baju. Manya ibadah kos kitu. Teh bekas make baju nu pangjorena, kaos nu pangjorena. Loba nu make ihram bae ti penting waliullah. Urang lamun ka Habib Lutfi ka ditu nya make urang mah di dieu make jas. Make samping bagus nya make kaos. Aju samping nggak sebelah tuh hari nu di jarahan kurang sebelah bajuna ai urang gagah jasa horenganan ai hatena mana jeung Allah ai urang mah jeung artis atuh pan tololan urang panjana seuri bae nya teu make kopeh-kopeh acan kok urang mah udang-udang podaya pa sewaktu-waktu seperti kitu eta teh ya maksudna gadidik ka urang. Nah perjalanan Kanjeng Rasul mah langsung dipantau ku Gusti Allah. Peperangan Badar katingalina saeutik ku Kanjeng Rasul teh, bahkan katingali ku para sahabat saeutik, bahkan para kufar Quraisy teh ningalina deui saeutik ka para mukminin. Akibatina titinggalian kedua belah pihak saeutik terjadilah peperangan. Itulah Gusti Allah dek ngajadikeun peperangan liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Memang dek dijadikeun ku Gusti Allah dek dipigawe ku Gusti Allah eta teh titinggalian memeder perang barang perang falammal tahama arahum iyyahum mithlaihin barang berperang beda kufar Quraisy ningali mukminin nu tatadina saeutik ternyata 2 kali lipat nyana kadaleuna. Ieu dikitukeun ku Gusti Allah 2 kali lipat nyana mawa 1000 titinggalian kufar Quraisy mukminin teh aya 2000 2 kali lipat nyanang kan gimbir. Wah lobaan amat padahal mah malaikat tarurun ti langit ngebantu prajurit-prajurit Badar. Atuh itu sahabat teh kaget. Kumaha kagetna? Kagetna tuh di luhur kuda saya aya atau leumpang saya aya, encan ge dibacokeun geus paeh teu heula. Kakara kieu doang pedang itu geus paeh. Hi, bencana kumaha sih? Heran teh sahabat ge aing mah perang ki resep cek kana ieu. Atuh resep teh atuh pedang di kieu-kieu bae tadi kitu-kitukeun pedang teh. Asal ditikitukeun paeh, dikitukeun paeh. Hayang geura kapanggih jeung Kangjeng Nabi, ieu sih kumaha lalakon. Ada teh kos kitu teh. Ngan aya suara-suara di luar suara makhluk biasa isaha aya nu nempo sosok kitu kuda kitu ditumpakan ku jelema make jubah hejo aya nu nempo anu suarana doang kagetlah sahabat paraeh kufar Quraisy termasuk Abu Jahal selesai bebeja ka Kangjeng geus surti maneh manggih kaanehan kan mohon aya suara-suara kan mohon aya nu nempokan maka jarubah
etalah bantuan Allah malaikat diutus padahal mah teu kudu kitu Gusti Allah urang bae dijieun gagah tetapi kos kitulah sunnatullah Allah deuk nyalametkeun ka urang maka Allah lah anu bertindak geus Allah deuk nyalametkeun urang babarieun Gusti Allah mah musuh kadeuleunan saeutik urang kadeuleunan saeutik ketika der musuh neuleuh urang teh lobaan atuh der bae tah ieu lah rahasia dibalik rahasia nu urang teu bisa mukakeun hanya Gusti Allah nu boga mantap wa ilallahi turja'ul umur ka Gusti Allah hungkul dibalikeun sakabeh perkara tinggal urangna bae kuari urang tata keyakinan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala diawali ku ayat ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari waruhban khususna baheula teh para pendeta para ulama-ulama Yahudi lolobana teh manehanana nyokot harta-harta ti manusia dengan cara kumahanya bil batil teu make aturan-aturan Gusti Allah wa yasuduna an sabilillah nyegah jang berjuang di jalan Allah khusus mah para pendeta-pendeta ulama-ulama Yahudi rahib-rahib jeung ruhban-ruhban kunaon haju ka dieuna lain ka ruhban jeung rahib bae bahkan ka para mukminin mukminat lantaran bakal terjadi di mukminin mukminatnya seperti itu terutama para kiai-kiaina para ustaz dan ustazah ya Allah ya Rabb nu mantak dijelaskeun geh kiai buya mama buhara tuh ustaz rektor dosen ieu ke bakal akur jeung para pendeta jeung para ulama-ulama Yahudi dina pada sarua perikrutan harta banda nyen yayasan teh sebenarnya mah kadenge nama pondok pesantren padahal di jero nama dek merekrut amwal dek merekrut harta naon bedana eta kiai yayasan jeung Yahudi jeung rahib jeung pendeta dina pada sarua cinta harta dan dibuat dia wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata sararieun eta cenah sakolan eta mah geus teu kudu dicaritakeun tah mah nyolonong ka narakana ge ih sia mah cacak pondok pesantren penipuan teh ngarang ulah nyebut pondok pesantren ku situ mah sekolahan bae pondok pesantren mah anu bener-bener pendidikan agama tulen pondok pesantren ih cenah ieu mah make modern mudirun ai kiai kos kieu sarwan teh cenah salap ya sawah lagi pada ya Allah ya Rabbi sanajan pondok pesantren salafiyah ge tujuanna merekrut harta mah atuh sarua bae sarua masyaallah karim alhamdulillah ya kulanjan pondok pesantren geus 20 tahun be masyaallah hiji imah bagus dua mobil kabel loba balayah terus kabeli sawah bahkan geus boga ruko kuari geus boga PT kuari alhamdulillah hati ge sarua bae teh kiai lamun dimaksud cara tadi la yakuluna amwalan nasi bil batil wa yasuduna an sabilillah dimaksud eta dimaksud apa salah urang hayang kawin mah hayangan teu boga maksud ai kudu kawin ka anak Jokowi mah
tapi nge saya gurat titis tulis ti azali urang teh berendanan bakal kawin jeung anak presiden termulia anak Jokowi aju urang lah emang teu maksud sapira urang sekolah SD ge kelas 3 bae tapi jadi atuh eta mah teu maksud ngaranna masalah teu maksud emangnya boga anak parawan kan wallahu alam aing mah contoh doang teh mah misalnya iya kuari urang hayang nyandung Haji Pendi hayang nyandung hayang ya ngan niat jangan adek nyandung bae niat aing mah ai prak aya ta bintang film nu datang ya Allah kula mah cenah dikerna Allahan we Kang Haji Pendi kula mah hayang dicandung kajeun digilir sabulan sakali ge eueuh masalah tak eta mah kan ngaranna teu maksud langsung dikawin goreng bintang film mah Ratmi B29 pantas itu tapi bintang film nah urang magahan ngaji Allah hiji nu di dieu magahan Amir magahan Jurumiyah Alfiah dan lain sebagainya kemudian loba tah jelema anu hayang sedekah dibikeun deui sedekah mah loba-loba deui tuh masalah mah jangan teu maksud inu bahaya ge maksud kana dunia baheula mah emas jeung perak anu dijadikeun acuan teh hingga per detik ieu ge sarua ngan teu dijadikeun tolak ukur untuk keuangan tolak ukur keuangan mah adalah dolar kuari geus 15.000 sekian 15.300 kula can wani ngajual ke yang nungguan 16 tenang jar gua ingeur antepkeun we lanan ke 16 karek dijual emang boga ke ulah loba omong sia aing sesa ka Mekah kamari boga selembar aing dolar melunjak 15.300 Allah karim tapi orang mau nyaritakeun politik panjang moal kunaon sih bisa naik dan kunaon masyarakat tereaksi moal dicarita antep kajen tetapi emas jeung perak teh sepanjangna bakal jadi barang simpenan di Timur Tengah mah para jas uang nage uang emas dirham di urang ge sarua emas balok emas bebekan anu nyimpen emas teh lain saeutik lamun dibayah cikotok jelema bunuh-bunuhan aya emasan di jerona lamun diseberang jadi masalah emas teh urang hese nyaritakeunana tentang emas lantaran di Indonesia penghasil emas terbesar sadunia lamun kukula ya dibongkar Sukabumi termasuk Bayah termasuk Cikotok geus aya di satelit dunia geus aya di satelit dunia eta teh dihandapna koneng kabeh si mas seri heran aing mah pajar merepek bener asli mas satelit dunia ulah kaget Cikotok Baduy gaditu terus termasuk itu Citorek Baduy Cikotok terus Bayah terus sampai ke sepanjang pantai satelit dunia geus melihat di handapna hese nyaritakeunana 100 tahun dibongkar tidak akan habis emas di jero eta teh ade kumaha coba apa jajadadianan anyar apakah memang geus aya ti baheulana wallahu alam per detik ieu ayeuna ieu satelit dunia melihat geus puguh pongkor geus puguh nu kuari dibawaan ke Amerika tah mah geus hese nyaritakeunana geus hese nyaritakeunana tah mah geus
Nah iba di urang pohara emas kuari masyarakat anu boga 1 hektar anu boga 1/2 hektar encan nyarahoeun lamun nya geus nyahoeun pohara aya sababaraha daerah pusatna di daerah urang di dieu lain lalaga terus ka dieu terus ke Pandeglang kosong Pandeglang Serang kosong ternyata di Tangerang Masya Allah emas ribuan hei Mas Tono aduh Tangerang pohara aduh lain ini tambah lain tapi dulu itu masih ulah kaget mungkin lamun aya gitu naon penelitian selanjutnya kemudian aya gerakan-gerakan lalaga mas satelit dunia di urang malah encan kanyahoan tapi dunia telah mengetahui Amerika terutama Inggris Jerman Perancis Belanda geus nyahoan lalaga emas teh poharanya. Nah, ikan baheula mah ieu jadi itu bahan simpenan. Dek digali atau henteu? Khususna emas jeung perak umumna mah harta banda. Walladzina jalma-jalma anu iman ka Gusti Allah anu nyararimpen emas jeung perak khususna umumna mah harta banda anu kumanehanana harta tersebut teh disimpen teu pernah ditasarrufkeun fisabilillah wala yunfikuna fisabilillah teu pernah bae dikaluarkeun zakat dage henteu jang syiar-syiar agama Allah masjid majelis talim pondok pesantren henteu atawa jang sarana umum model jalan-jalan raya MCK dan lain sebagainya henteu nya nama fakir miskin diabaikeun yatim piatu kitu keneh ieu mah sama sakali jang dirina be babasyirhum bi'adzabin alim awas di akhirat bakal disiksa anu kuat lanjutna ke di akhirat teh yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam emas jeung perak teh bakalna ku Gusti Allah dibuktikeun jaga di akhirat anu kuari boga simpenan besi dibuktikeun nu kuari boga simpenan duit bakal dibuktikeun kuari boga simpenan berbagai-bagai harta di akhirat bakal dibukti-buktikeun dikumahakeun dibelum emas dibelum perak besi logam termasuk naon bae harta dibelum di neraka jahanam sanggeus tadi belum fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum ditendenkeun harta tersebut kanu bogana katarangna kacangkengna katonggongna bahasa kitu teh maksudna mah kaawakna deh atuh apakna kan leutik sedengkeun harta sakitu lobana wa tuwassa'u junuduhum digedekeun kulitna digedekeun supaya mahi harta simpenannya sabaraha miliar sabaraha triliun mun emas sabaraha balok perak kitu keneh mun besi kitu keneh ieu awakna digedekeun ditangkubkeun ditangkarakeun sanggeus tadi belum di neraka jahanam diangkat dibentukeun istrika fatukwa bihajibahum diistrikakeun kadinya golosor terus diantepkeun di dinya gosokanana istrikana blek siksa atuh ngaranna bisi ente hayang ke digosok di akhirat simpen duit ente bisi ente hayang diistrika make istrikaan ente keneh bakalna simpen emas ente simpen perak ente simpen harta ente
engke dibuktikan bakal jadi gosokan, digosok-gosokkan kadinya. Hayu. Nu kuari boga harta teu peduli ka masjid, kuari boga harta teu peduli ka pondok pesantren, kuari boga harta teu peduli ka tetangga, kuari boga harta teu peduli ka yatim piatu, teu peduli padahal eta teh kapan nu Allah. Tapi manehana nama teu peduli asa nu sorangan bae. Dikumpulkan jaga di akhirat simpenan emas jeung perakna, simpenan duit-duitna, simpenan berbagai logam-logamna termasuk besi dan lain sebagainya, digodong di neraka jahanam, dibentukan istrikaan, diistrikakeun. Fatukwa biha jiwahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Ya Allah, Masya Allah kan. Siare ya sahabat ahli sufah nu maot, ahli sufah teh urang lamun ka Madinah di pengkeren bumi Kangjeng Nabi teh aya anu kaluhur eta teh tilas pondok pesantren Abu Hurairah di dinya. Berikut sahabat-sahabat nu lain barang seorang sahabat maot Kangjeng Nabi kadinya eta teh ashabus sufah nomor hiji sahabat walaya dua anu pang zuhud-zuhudna. Begitu cak Kangjeng Nabi coba tangkarakeun teu boga nanaon ashabus sufah mah dipake doang, bajuna nu dipake simpenan nah kuari nu dipake doang cak Kangjeng Nabi coba gulungan ieu na buka. Begitu dibuka aya duitan sadirham. Cak Kangjeng Nabi hadza kayyun. Ieu istrikaan bakal di akhirat jadi istrikanya. Sahabat kabeh kaget, ya Allah ya Rabbi hanya sadirham. Selang sababaraha minggu aya deui nu maot. Begitu maot ashabus sufah keneh. Sahabat paling zuhud. Buka cak Kangjeng Nabi ieu na, buka sampingna aya 2 dirham. Cek Kangjeng Nabi kayatan 2 istrika bakal ngaistrika. Ngajerit kabeh sahabat. Ya Gusti Rasul, lamun ieu ashabus sufah bae aya sadinar bakal jadi istirahat, 2 istrikaan, 2 dinar 2 istrikaan, atuh komo kami meureunana. Gitulah cek Kangjeng. Ke coba terangkeun tuan nu sabenar-benarna. Kieu ashabus sufah teh manehanana teh nembongkeun ka fakiran, nembongkeun ka teu boga. Ternyata horenganan masih keneh aya nu disimpen. Jadi berarti kan teu jelas. Lamun bener teu boga kudu bener teu bogana, lamun bener boga kudu bener bogana. Ieu padahal boga bakal jadi istrika. Mangkaning kurang hampir 1.500% kos gitu. Geus lain 100%, 1.500. Sia rajana. Ya Allah. Nah, tah aya keur ngabangun masjid tidinya teh terus butuh keramikna. Duh lamun aing boga mah insyaallah padahal aya di imah. Iya jadi istrikaan sia. Ayo segera paeh ya. Wow. Duit anu disimpen teu dipake kebutuhan syiar agama Allah. Geus bakal diistrika. Kumaha lamun urang boga tuan, memang urang mah boga. Tuh masalah boga mah haji urang boga ngan insyrofna. Lamun di kumpul-kumpul doang teu dipake jang kepentingan agama, ieu jadi istrikaan. Lamun memang kurang usaha, kemudian loba untung deui bangunkeun pondok pesantren, bangunkeun majelis. Ayo tah yatim piatu. Nah, fakir miskin. Ayo sedek nyen imah. Tah, main bare. Cenah, ieu saya. Abdi mah ditinggal ku salaki. Ieu di mah. Dieun sia imah, dieun sia boga anak hiji. Sedeng keneh. Anak hiji mah. Atuh ngajepret keneh. Masya Allah, dek di mana bae atuh urang ngabungahkeun mah teh harta aya. Batuh butuh pertolongan batur.
kebenaran urangna atuh gagah aju dunia aya atuh mantak naon dikawin ji pamajikanna Kak keur ngabangunkeun jahe teh kok bisa dibangunkeun karunya Masya Allah hese-hese teh Kak daripada kakak datang deui ka di jam ngan sakadar ngabangun atuh maning kawin enggeu ih sia mah tinggaleuh cek pamajikan ai kitu onam kan nuhun ka asana bunga pulang masyaallah tararis asana hate asana kulkas ge eleh ku eta mah tiisna Gusti Allah teh cara kieu teh Kak hari eta emang dibangun heeh pan dibangunkeun ge atuh karunya ke ka ditu dikawin deh atuh aya sih mengarah Kak abo ngabangun baik kau ulah datang ka dikawin ya tuh ieu mah duit kakak ngabangun ngomong kakak kawin kakak kumaha lain kitu ke panas hate kula ka panas sih panas itu mah urusan di dinya panas saya mendek bae geus teh encan si encan masyaallah ka ulah aduh masyaallah geus teu kuat geus separaranas cenah sia kajahoan panas emang kumaha aya gedebong kukula didiukan garing Kak pohara tau nggak diukan gedebong garing pohara panas-panas hati eta ih Allah ya tabat teh geura itu mah kos gitu mah itu tadi mah kan kena malah mah geus dibangun Kak geus kawin geus kakak karak 3 hiji deui Kak kukula dipangdangankeun Kak tenang Kak aya umur 18 tahun Kak Masya Allah di Bali Kak 8 hiji tabatu ieu digedekeun awakna wa tuwassa'u juluduhum hatta tud'a 'alaiha kulluha masyaallah didatangkeun ka dieu teu kabayang boro emas 100 bebekan boro emas sakintal perak sakintal hiji bae sagede jarum dibelem ditendem di leungeun urang masyaallah kari bisa ku urang direnung-renung jeung dibayangkeun jelema nu nyimpen harta seperti eta komo nu ngahaja nu ngadepi deposit anu manehanana teh ngeunah ditendem leutikna 100 juta kabelah dina saem dicokotan tai-taina doang kunyana dipakai ibadah gambrung sama bos dan naon insyaallah kamari mah urang dongeng Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i teh anu narok sa Imam Syafi'i mama lamun abdi dagang kumaha ieu cara ngazakatanana cek Imam Syafi'i atuh urusan zakat mah kumaha golonganana maksudna kumaha golongan kumaha atuh lamun golongan-golongan syariat mah turubul usi 1/4 emang aya di luar eta ai mama ngazakatanana lamun boga dicokot jeung kebutuhan mama sesana dibikeun ka batur eta zakat mama ya Allah pohara teh ya ge Imam Abu Bakar Shibli Baghdad gane anu waktu ziarah ka Baghdad ka Abu Bakar Shibli berantakan kuburan sekelilingna tapi eta mah utuh begitu naik ke kuburan berantakan porak-poranda dikawal dijajab ku juru kunci buka asup ka jero Masya Allah eta kuburan sakit tuge turun ke hadap luhurna taneuh tapi tiis pohara kula nanya aya tiis ti mana cek kula ngan make bahasa Arab emang bisa ke ulah sok ngomong satu masalah kira kaing tuh percaya baheran aku boleh tanya tiis ieu ti mana cek jana boro-boro ente nu kakaraka di kami anu geus hirup di dieu sababaraha tahu memeh kabeh ge bila mana asup ka dieu tiis hese nyaritakeun
nu nyahueun ieu titis di mana tiis mah kos aya asa ya Masya Allah sebab naon tanu mantak tiis teh di jero hatena eueuh dunyaan di jero hatena bersih dunyaan sabah katul hiber-hiber aja dunia urang lamun ziarah tawa silaturahmi ka hiji jelema anu pinuh ku dunya hatena mending pinuh ku dunya bari aya jelema hatena pinuh ku dunya bari boga deres aya jelema pinuh ku dunya teu boga ieu mah pan bahaya neuleuh motor aya di hate neuleuh mobil aya di hate neuleuh truk aya di hate segala rupa aya di hate bari teu gableng tah eta hiji jeung nu kos kitu panas ngarendeng jeung panas eta naon eta istri ka akhirat geus muntab di dunia kene ya Allah ya Rabb Abu Bakar Shibli eueuh dunyaan nya nama kebenaran aya khawaz ngaran khawaz ziarah kadinya begitu ziarah kadinya cek Imam Abu Bakar Shibli ngendong bae ulah balik mencek bahasa urang tapi kula isuk boga kepentingan cek kana aya kegiatan ngaji di satu ai kitu onam sebodo keluar teh bada isya keluar lewat sungai Tigris Baghdad tah barang manehna kadinya geus rada jauh ti imah Abu Bakar Shibli teh sekitar bangsa sakilo aya maung ya Allah ya Rabbi cek jana inget tadi cek Ki Abu Bakar ulah balik koreng mau lompat jana balik ya dedek balik deui ka Ki Abu Bakar di tukang geus anu calang teh mau dek lompat ka mana ya ai dek lompat ka mana ieu ai ieu langsung bae nyana ngagerokeun ya Abu Bakar Shibli tulung abdi ku karomah kewalian Tuhan anjeun abdi geus teu daya teu upaya jol teu datang kakarak ge diomong doang haju datang mah plek haju datang mah sakilo padahal naik naon teu ditanyakeun kaburu digegel maung siapa naik naon mama naik naon ka dia langsung dicekel ceulina maung ku Abu Bakar Shibli sia pan aing geus ngomong di mana-mana aya tamu aing ulah sok diganggu sia sok macem-macem bae sia ieu tamu aing ieu nu titah ngendong ge nyana embung isukan ngaji cek dina boga kegiatan dicekel maung dikitu-kitu bangun kieu ampun ini sia nu saurang deui dicekel deui ceulina sia deui ngilueuneun hah kunaon sia ngilueuneun ampun da urang ini sia ini eta Ki Khawaz langsung kieu bae nyekelan leungeun Ki Abu Bakar ke kula teu kaharti eta maung bisa tawadu di hareupeun mama bisa taluk di hareupeun mama emang kunaon eueuh deui cek Abu Bakar ya rahasiana di jero hate ulah aya dunyaan kabeh makhluk bakal sujud ka jelema namun selama di hatena aya dunyaan sarua jeung maung sia resep dunia mau ge resep dunia sia resep dahar mau makomo lamun geus resep dunia resep dahar resep nginum cak mau wah ieu lain hakanan aing cak kana toh lamun ngeuleuh haji pendik ieu mah ngaleuwihan ti aing cak nya ieu mah bajingan ieu mah ya Allah ya Rabb bakat cek Abu Bakar Shibli teh jelema teh dipangkat jadi wali teh diukur ku karesepna kana dunia lamun masih kena resep kana dunia moal diangkat jadi wali ketika geus resep kana dunia karak diangkat jadi wali ukuran diangkat jadi wali jeung lain diangkat jadi wali na ukuran resep jeung resepna kana dunia selamanya resep kana dunia Allah bendu
lamun nyana geus resep kana dunia Allah cinta ngagantungkeun cinta Allah ka hambana digantungkeun kana resep jeung resepna terhadap dunia. Allah resepkeun jasa ka hambana ketika hambana bendu kana dunia. Allah bendu ka hambana selama manehanana resep kana dunia. Tak urang dek miceunan resep kana dunia teh mah hese jasa. Hayang ulah resep kana dunia teh hese jasa hayang ulah resep. Aya salah sahijina jelema guguru ka Ki Abu Bakar Syibli, alhamdulillah kuari geus tersepen kana dunianya. Neuleuh daon geus tersep. Jelema-jelema kumanana geus nu dianggap hiji bae Allah. Nafsu jeung setan geus diperangan. Mulai lazat ibadah aya. Allahu Akbar. Ngeunaheun ibadah. Beja Ki Abu Bakar Syibli. Kakarek datang doang geus kanyahoan. Sia geus ngeunaheun ibadah kan. Ngan encan aya diangkat jadi wali geus ya. Karak diberet titik-titik mengarah kana wali. Ku siap perangan deui. Ku jare di perangan, urusan dunia geus teu hayang, makhluk kitu keneh geus eueuh. Di jero hate makhluk teh hiji be Allah, setan geus taluk ku nyana. Ngan hiji doang nafsu birahi. Jadi nyana teh lamun neuleuh pamajikan resep bae. Resep bae tah. Jam sabaraha bae jana neuleuh ta subuh ceklak. Neuleuh pamajikan zohor ceklak. Masyaallah asar ceklak, pamajikan asarwana di beureun nya. Atuh geus. Eta doang je cek nyana. Ja anu sejen mah henteu. Bahkan lamun deuleu awewe sejen, ieu birahi ieu. Balik cenah ka iman nurutan Sayyidina Ali, jasarwa ieu jero nama eta keneh. Itu lo galayanan nu di luar, lamun deuleu nu di luar resep, balik ka imah. Pamajikan ge geus surti nyahoeun tas deuleu nu sejen pas ieu. Geus nya pago. Jadi naon kitu ngaranna kambing hitamna mah aing keneh ieu cek cenah. Oh masalah. Ja ieu doang ieu. Apakah ieu cekna jadi gangguan ye? Akhirna manehanana langsung mau belati. Belati diasah heula. Wah, hebat. Asup nyana bada subuh ka tempat cai. Dicekelan barang. Potong sia kuai. Sia ieu nu ngaganggu ibadah ka aing teh. Aturan baca Quran, haju ngagelang-gelang pamajikan. Ieu gara-gara nama ieu. Potong sia ku aing. Nyana ngomong sorangan kan gitu wali mah tafakurnya na. Nu ngaganggu ka aing ja aing dunia geus tersep. Ja aing mah tuh makhluk itu kene saha tuh nu ku aing dibanggakeun ja eueuh hiji bae Allah. Hanya guru-guru sampai Kangjeng Nabi eta mah wasilah. Hiji bae Allah. Aing can diangkat jadi wali ngeunah mah geus ibadah teh tinggal ieu doang meureun gangguanana aing. Sia ku aing. Bismillahirrahmanirrahim. Batur mencit kotoknya na mencit bobogan. Pencit sia ku aing. Ieu nu ngaganggu ka aing. Begitu kumanehanana dilaksanakeun langsung Allah mere ilham ka qalbuna teh. Maneh teh ciptaan aing dibere mata ceuli aing kudu ditusuk mah ceuli kudu sempringkeun bobogaan kudu sempringkeun atuh salah sebab tah nu aing mata nu aing lain nu sia ceuli nu aing lain nu sia irung nu aing lain sia mangan sakadar make jeung tahan tina maksiat. Aita manu aing lamun ku sia datang ka dipotong lain jadi wali sia turun derajat tina solihin ge. Langsung dikeukeun di besok. Aing salah meureun ye. Apa maning nambah kawin? Nah. Sok aja macam-macam. Henteu tah mah leuwihna ti aing tah mah tah. Ke mesti carekan aing dongeng eta. Eueuh ti dituan mah eueuh kok itu ah. Variasi dong tah. Pan aing sieun wali mapannya ngadengekeun pan cenah ditambahan sia kieu aing sieun bebeja nu mantak nya ngadengekeun bae
cek Gusti Allah nu jadi raja teh aing, anu ngangkat kawalian nurunkeun kawalian teh aing. Haju sia dek rusak diri sia, atuh salah aja teman aing. Lepaskeun teh besok. Lepaskeun kunyan. Jadi di jero WC, di jero cai nyana tapakur. Atuh kudu kumaha Gusti ja ieu doang anu ngaganggu mah. Eueuh deui. Jasana salian ti ieu mah. Eueuh. Iwal ti ieu bae kula-kula. Ieu kukula dirasakeun eueuh. Sia kunaon teu mun tayang kanu bogana. Pun tayangan nu bogana eta zakar sia teh nu aing. Bebeja tuh ka aing. Oh, heuh Gusti, bebeja ka aing pun tayangan. Poho tuh aya nu poho. Kakarak di jero cai teh nyana ngadoa ya Allah ya Rabbi horenganan abdi teh nu abdi terbasuk anu ngagayot ge horeng nu Gusti. Abdi nu Gusti kitu nu ngagayot ge nu Gusti. Anu rarasaan abdi mah ieu kaganggu abdi kudu ngagayot. Ayeuna mah deuk diserahkeun bae ka Gusti. Ieu mah janu Gusti, tadina mah ku abdi deuk dipotong. Tapi ternyata Gusti ngahalangan Gusti, nyangakeun sadaya-daya. Mangga ieu mah janu Gusti ieu abdi hayang lazat ibadah. Wa qurratu aini fi salat sakumaha Kangjeng Nabi kos kitu. Hayang nikmat salat. Hayang ngeunaheun salat teh. Langsung nyana mandi set, bentut wudu, salat nyana isuk-isuk ieu duha Allahu akbar ngeunaheun salat. Diserahkeun ka nu bogana ulah rasan urang. Nah, kabelah dieuna turun ta syahwat. Pamajikanna negor kako beda. Biasana lain kitu kakak. Sok ngomong. Tuh. Nah iya hasil tadarruk ka Gusti Allah, hasil mentayang ka Gusti Allah horenganan urang nu salah teh asa urang dagang untung asa nang urang ieu bakal jadi siksa, urang dagang rugi asa urang salah ieu nu bakal jadi siksa, urang teh digawe urang aya kasalahan asa nang urang ieu nu bakal jadi siksa. Kabeh dipusatkeun ka diri urang poho ka nu bogana. Urang salat asa nu urang boga ilmu asa nu urang. Ieu nu manta kiai loba jasa nu bisa ngaji, tetapi manehanana kuari kesalahan-kesalahanana asa bisa ngaji ieu nu salahna. Jelema nu sukses teh teu boga rasa bisa diserahkeun ilmu nu Gusti, abdina ge nu Gusti, sadaya-daya nu Gusti, nyanggakeun sadaya-daya. Manta petunjuk ti Gusti Allah. Nol, tadi aku ukhruj anil ilmi. Keluar maneh tina ilmu, ukhruj an nafsika, keluar maneh ti awak maneh, ukhruj anil akli, keluar maneh ti akal maneh. Lantaran cat Gusti Allah, ilmu lain sia nu aing, akal lain sia nu aing, awak lain sia nu aing. Keluar sia tidinya, karak menghadap ke aing. Mawa roh anu tatadina fa nafakh wa nafakhtu fihi mir ruhi rohna ge nu aing. Sanggakeun geura ka aing. Lamun urang geus bisa nganolkeun modal kos kitu, karak Allahu akbar. Nikmat jem sabaraha bae, iraha bae, di mana bae? Ulah aya motor di dieu di jero hatena beuh, ieu mah pan aya poswan. Aya beat. Ya Allah, kuari mah aya karimun. Ya Allah, ya Rabbi, hayang ganti kana Innova hesek. Hayang Fortuner. Oh, budak. Aduh, budak asa paeh dina hayang mah budak asa. Tah eta hayang ngaderet dina qobuk ngahalangan kana lazatna ibadah. Ya Allah ya Rabb. Tah Imam Abu Bakar Syibli diangkat jadi kutubul aulia. Nanaonan ulah aya dina qalbu ulah aya duniaan gerage engke ge bakal narurut boro-boro binatang nu laleutik kaya ning orai buaya maung rajana raja ewan aluk. Lamun Syekh Mansuruddin mau dijadikan kendaraan ku anjeunna talu ku para aulia jadi kendaraan. Syekh Mansur masa geus tangga beat maung teh di Lampung jadi kendaraan. Keur teu kitu lagi atuh teu butuh ieu
ngan atuh mau ngahayang jadi kekaran kumaha inget bae dongeng abah tapi eta mah dongeng abah eta teh Ki Khalil Bangkalan aya urang Arab hayang nyaho Ki Khalil hebat amat cek cenah ieu Ki Khalil teh seungit ka Arab-Arab di Arab ge tenar Ki Khalil teh geus puguh di Indonesia mah hayang apal kiai teh urang Arab teh barang datang ka dinya terus silaturahmi salat maghrib ya Allah urang Jawa atuh jadi kurang pase baca Quran waladhdallin orang Arab kaget kiamat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin wah teu ngamakmum teh orang Arab mah keun kiai orang Arab paseh Allah beres pamit jangan geus ngobrol dan lain sebagainya nyaritakeun ilmu hebat orenganan kan nyana ngadenge babacaan teu paseh lah kiai aya keneh kelemahanana sakitu pamit jana ba'da maghrib begitu pamit leumpang tah pan baheula mah ruyuk teh ke zaman kula ka ditu ge 8182 masih ruyuk keneh musolana teh masih keneh aya kulah nu dihareup geus berangkat ya sekitar 100 meter lah kapanggih jeung mau wah kaget jana kaget gitu kaget eta kagerokeun Ki Khalil, Mama Khalil, Ki Khalil, tolong mencerak orang mah. Datang ka dieu. Ayah, ada apa? Ini mau. Hai, mau. Dengekeun ieu nya. Awas ya mun teh indit. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Indit sia. Indit. Hai orang Arab isineun. Orang Arab sampura. Sekarang teh kanyahoan. Kanyahoan berarti waladhdallin dan salah berarti kan aya di hatena rata ku walimah naon nu aya di jero hate teh kadeui cekas aduh hebat teh waladhdallin kula jeung waladhdallin ente beda cek Ki Khalil kula mah waladhdallin ikhlas lillahi taala ente mah rekayasa asa aing hebat dibawa ilmu kana salat jadi hijab ka Gusti Allah urang mawa ilmu bae ka Gusti Allah jadi hijab ilmu bae jadi hijab asa aing pang pikihna pang fuqahana asa aing pang nahwina asa aing pang bulagona asa aing dan asa aing kakarak mawa waladhdallin paseh bege ye aing sareng kitu kan waladhdallin wah eleh kabeh ku aing jauh jeung Gusti Allah eleh jeung waladhdallin ye ikhlas guys, isuk mah ganti waladhdallin kabeh. Atuh lain kitu. Tingkat keikhlasanana ulah dibawa waktu salat. Beuh, keur waktu salat mah ulah dibawa ka kiaian. Lamun urang mawa ka kiaian keur salat kiai jadi hijab. Abuyana ulah dibawa keur salat batu jadi hijab. Urang mamawa hamba sakumaha kangjeng menghadap ka Gusti geus dijelaskeun subhanalladzi asra bi 'abdihi abdi henteu bi Muhammadin henteu bi nabi henteu bi rasulih abdi subhanalladzi asra bi 'abdihi laila abdi sekedar hamba abdi mah lain kiai sekedar hamba abdi mah lain buya sekedar hamba abdi mah lain mama sekedar hamba abdi mah lain camat sekedar hamba abdi mah lain bupati sekedar hamba abdi mah lain jenderal sekedar hamba abdi mah lain bos abdi mah hamba Gusti piceunan di luar masjid ketika dibawa ku urang ka hareup awas aing mah jenderal kudu di hareup teu meunang aya nu katoel noel jeung aing awas ya prajurit lamun katoel jeung aing dibeslah sia ku aing menang rakyat tembak sok aing abo Gusti Allah deuk menghadap ka aing pan aing raja ning raja teu meunang mantak aya jelema datang ka masjid kiai begitu kiai datang ka masjid deuk berjamaah balik deui kunaon sih mah balik deui naon aing pan kiai kok teu dijadikeun imam sial tuh budak teu kadeuleuh meureun ka kiaian aing poat teh budak aing dikuetan ngaji nahu segala rupa jasa deui pang kiai ya jual ti aing kunaon aing teh diangkat jadi imam goblok doang geus aing mah pepegatan jeung masjid deh gara-gara dibawa
predikat ngahalangan berjamaah ngahalangan ka Allah ye ye urang yang mandak diuk bersama kieu dilengitkeun kan dilengitkeun kabeh ye ja aing mah sapira aing ja atuh aing mah lain polisi lain tentara atuh lain dilengitkeun ja emang lain sia mah lain kiai atuh emang lain tah lain dilengitkeun henteu kitu henteu kitu lantaran lah aing mah sapira aing geus lah geus bukan mah ka dieu mah sapira aing geus eta eta urang bisa ngahiji kieu teh lantaran nol coba nu lain nu henteu nol embung misah bae ngajina ge embung embung campur kumaha sarusak kabeh ka di ditu aing mah kan sugih teh hayang eta nu bantak bahaya ge kuari aya babah sababaraha pejabat anu ngajina di mobil bae bagus bagus ngan takaburna mah terus bae emang aing teh nyaho sabaraha pejabat di mobil bae ngadaengkeun radio bae embung kadaele ku batur aing mah kajen ku kumaha ge takabur tolol sia ye parangsan aing teh nyaho meureunana ye awas ya itu membaur ngaji manu hese mah lain ilmiah na praktek na tah ngaleungitkeun kata kaburan jahe horegan ku batur aing dianggap itu komandan ku Gusti Allah memberi aing leuwihna tibatan prajurit ku batur aing dianggap kapten ku bawahan aing meureun cak Allah mah aing kapten neraka meureun buka baju aing merek ngahiji bae geus jelema tah kitu kakarak eta karak jelema anu masih kene membatasi diri aing jeung batur beda ieu ayatna nu man takfatu wa bihajibahum diduruk tarangna kunaon memang make ngabahasakeun jibah tina jabatun jibah lantaran jelema teh di mana ngahasilkeun harta dagang misalna tani misalna bisnis misalna dan lain-lain sebagainya nu kumanehanana di teangan teh hasil sanggeus hasil kan bunga hate teh tina bunga hate naik marah mae kana beungeut nu pangmulyana dina beungeut nu pangbagusna dina beungeut adalah tarang nu mantak anu disebut tarang kitulah rahasia kuari orang sedih kadeule sedihna kadeulekan tina tarang mengkerut tarang asal lain udah datang assalamualaikum geus kadeule we mengkerut ieu budak kajen kumaha ge bingung ieu kajen kumaha lain deui mengkerut ieu na dirempel ya geus balik geus salaman emang sabaraha bulan teu kabayar ku kieu nyahoan we tarang mengkerut di nusa salaman ka kula waalaikumsalam emang pemajikan kunaon gitu marah tanan pan kieu nyaho tarang kadeule emang tarang lain deui tah masyaallah deui ngaji pendi waalaikumsalam ngaji emang teu dibayar ji pokoknya nyahoan bae tarang sarua kadeule tah jadi bunga harta kana hate tina hate kana beungeut tina beungeut marah mai tarang nomor hiji mentek jelema lamun tadina bogoh ka hiji awewe haju kuari dinyatakeun ku manehanana neng pada detik inilah saya akan menyatakan isi kandungan hatiku 1 juta bintang di langit tapi satu yang bercahaya neng asana eueuh deui nu kadedelekeun ku akang Maywati neng ayeuna lah neng dek menyatakan terserah neng mandek narima dakeun teu ieu mah hanya membuka hatiku bahwa I love you. Masyaallah. Haram. Sebenarnya macak si neng teh atuh abdi ge keur nungguan ucapan kakak. Berbulan-bulan bertahun-tahun wau bae can dinyatakeun mah tuh neng ge sarua bae. Ternyata horenganan cinta neng mah ka akang lebih daripada cinta akang. Boh. Budak waharajas. Neng mantap kuru ge mikiran kakak bae. Ieu teh penting teu daek sare beurang teu daek dahar. Eueuh deui nu kadadeukeun ieu ti kakak bae. Masyaallah. Cek manehanana. Abdi ge sampai bae. Eta lain kunana di mah dicaritakeun beungeut coba ge beungeut lagi. Heran
marahmai heheotan sorangan kakeprok sorangan nyanyi sorangan babaturan lagi bingung babaturan jadi kieu ye iku naon sih budak ye seserian sorangan nek naon ge ujlah ajle masyaallah sapoe dua poe tilu poe ditanya sia kunaon sih bang mana beringas amat bang mana ieu bunga amat aya naon tadele cinta telah terbalas ada banget ya Allah ya Rabb nah iya jelema dagang hasil bunga hate karena banget anu jadi ukuran nu mantak aya sinar berem sinar koneng sinar biru sinar hejo sinar dan lain-lain sebagainya di ilmu thariqah bakal kadele murid anu ngalaksanakeun aturan-aturan doktrin ti guru sinarna bakal kadele wayah naik apa henteuna dideuleuh tina sinar wajah sebab naon sebab jana teh loba susumputan di hareupeun guru teh men ucing-ucingan okot jelema nu nyandung mah moal eureun men ucing-ucingan ngan buntutan doang engke bebeja ka kaler padahal ka kidul bebeja ka kulon padahal kawetan salilana jelema nu nyandung mah main ucing-ucingan jeung Allah sia ucing-ucingan jeung manusia bisa jeung Allah sia ucing-ucingan jeung guru thariqah ge sarua bae leuwih nyahoeun manehna nama ucing-ucingan sia jeung guru thariqah heuh masalah ngan moal naik-naik bahkan turun nyahoeun di mana nyahoeun Allah mere neuleus sinar nu aya dina wajahna tata dina geus mulai rada marah mae kuari turun deui malah hideung kuari mah kok jadi hideung ieu budak iya beungeut kadele urang boga anak teh bisa ditanya bae nyaho bae urang beda jeung nu sok seuseurean teh tuh aya anak kajipen di maseurina eueuh jelema ge seuri bae terus bae ieu balai kadele ieu kadele urang anak urang oh boga masalah ieu tah fatukwa biha jibahu kunaon dia nu disebutkeun junubuhum cangkeng jelema sugih mah biasana kapan lamun diuk teh hayang jeung nu sugih deui jelema aya mah biasana ngariung teh hayang jeung jelema aya deui ketika jelema sugih jelema aya pejabat lamun dideuketan ku jelema miskin nyana ngageser anu paheulana ngageser adalah cangkeng mah sebab naon sebab make baju anu rapi anu bagus anu mahal embung katoel kudu susah cangkeng masyaallah karim nu mantak dinyatakeun dina Al-Qur'an fatukwa bihajibahuhum wa junubuhum kadang-kadang indit kan aya jelema sugih bajuna ge mahal parfumna ge srat-srat seungitna ambalaya pan aya parfum nang meuli di mingguan mah masyaallah kan dipake kunyana nek maya teu jahon nya ge merek naon bukan kalau meuli beceknya na sabaraha teh ngahutang malah mah dipake aku mau panas-panas poe mah beda nah nyana keur diuk sorangan aya nu susah datang ka dina kagigireunana embung katoel indit nu ngajakan indit teh kolbu nu ti heula berangkat cangkengna sebab bajuna besi katoel anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab gancang nyiksana cepat nyiksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehana nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah barang bogana naon hartana dipakai ibadah bae senang pakai ibadah kernya lemah ibadah baik kuat ibadah kerja di rakyat gara ibadah kerja di pejabat gara ibadah baik nah ibadah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang kuari nu dicobana
baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudna kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan ya lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere Ghafurur Rahim lamun maksiat bae bakal diberena Sariul Hisab ikop mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkeun pikiran-pikiran urang tina duniawi dimantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantep istiqomah ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam.